Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda online. Kanggo hidup kelas 7 dinten ayeuna teh hidup baris diajar materi ngeunaan aksara Sunda. Satu tasna hidup diajar materi ngeunaan aksara Sunda, dipiharep pisan hidup bisa maca jeung nulis make aksara Sunda. Dina aksara Sunda aya huruf K, ganga, ca, janya, ta, dana, pa, bama, ya, rala, wasaha. Tah, anu ku ibu nembe disebatkeun teh dina aksara Sunda eta disebatna aksara ngalagena. Cikan urang sakali deui. Ka, ganga, ca, janya, ta, dana, pa, bama, ya, rala, wasaha. Sok ku hidup diulang-ulang nepikeun ka hidup apal atawa kacangkem susunan dina aksara Sunda bagian ngalagena. Tah ayeuna kumahanya cara nulis aksara Sunda teh? Huruf K ditulis siga angka 7 2 kali. Tah, huruf G siga huruf Z. Tah, terus aya angka 7 alit di tukangna. Huruf nga ya siga huruf G, siga huruf Z nya lamun dina aksara Laten, tapi aya buntutan. Huruf C siga angka 7 heula, terus aya buleut di handap, tarik garis ka luhur. Huruf Ja garisna ti luhur heula, tarik ka handap, terus ka katuhu, tambihan garis di luhur. Hurufnya tulis heula angka 7, terus teh aya lekukan di handap, tulis di angka 7. Huruf Ta tarik garis ti luhur ka handap, lengkungkeun, terus tambihan angka 7 di tukang. Huruf Da ciga huruf Ja tapi peda teu aya garisan di luhur. Hurufna ieu gampil pisan siga huruf Z. Tah kitu hungkul. Lajeng kana huruf Pa. Tah huruf Pa siga huruf K tapi aya garisan di handap. Huruf Ba siga huruf Nya tapi teu aya garisan anu ka kenca. Huruf Ma. Tah ieu huruf Ma aya angka 7 badag heula di luhur, tambihan angka 7 alit. Huruf Ya tarik garis ti luhur sami siga Ta, lengkungkeun ka kenca, tah ieu mah tambihan lengkunganna deui ti katuhu ka kenca. Huruf Ra ieu siga angka 7, dipencit angka 7-na terus aya garis di luhur. La tarik garis ti luhur ka hadap, terus ka kenca ka luhur deui, ka kenca ka handap deui. Siga N ageung. Huruf Wa tah ieu mah siga huruf G ageung nya. Tuh, tinggal. Huruf Sa ieu cenah mah siga F 2 kali tapi tibalik ditulisna teh. Tuh. Nya atawa siga angka 7 2 kali tapi dipencit. Huruf H ieu siga huruf Z dina aksara Laten tapi alit, terus tambihan siga huruf N. Tah, anu ku ibu nembe diterangkeun teh nyaeta cara nulis aksara Sunda bagian ngalagena. Kanggo pancen atawa tugas dinten ayeuna, pek salin dina buku hidup masing-masing aksara Sunda anu ku ibu parantos diterangkeun nembe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.